Riwayat Abah Bustami sakedik ya. Abah Bustami gaduh guruna 78. Berikut eta dimulai guru SD di itu, dia guru Abah cenah ceng. Anu. Di Jawa kan pesantrenna jumlahnya 23 tahun. Pesantren Abah Bustami jumlah jamnya 23 tahun. Guruna 17 hatam Quran di pesantrenna 835 kali. Hatam Quran dimulai pesantren tadi itu. Ya. Coba turutan tak ku si Ridho. Turutan ya ku Mang Jaji. Nah, iyalah. Terus itu Abah Bustami pesantren. Kamana? Ka Sempur. Begitu rek pindah ka Sempur, di Sempur kita ngalih ka ditu. Kamana? Ka Kresek. Ka Mama Oco. Mama Oco eta putrana Mama Nahrawi. Anu aya di urang kuari gumelar Jamul Jawame, Ukudul Juman, Fathu Nangrana, kita bilagah Mantek, terus Johar Maknun, Samsiah, kitab-kitab bilaga, Ambalayah di urang, Patalayah di daerah Banten Jawa Barat, asalna di Mama Kresek. Didinya Kresek itu di Garut. Nah, ya. Terus gitu teh Mas cek Mama Bakri, Tom, Bus, sama Bustami. Iya memeh berangkat ka ditu ka Garut kanu Ki Oco atur salam ka ti aing cek Mama Bakri dia masantren ka ditu ngan iya dia memeh ti pasantren memeh berangkat ka ditu puasana lah ya wiridan engke iya wiridan bakal kagunakeun ku anjeun ngan lamun geus digunakeun iya wiridan ulah di puasana deui. Sok, ulang ngarame HP, dengen kenalan di riwayatnya. Anu make handset, katakan. Anu lawang muri bukakan, istri kadengian. Nah, Mas Antren, Abu Yaci Santri, kamana ka Kresek, ka Mama Oco. Begitu Mas Antren ka Mama Oco, horeng Mama Oco, Royana, awas ya, aya Royan, aya Roh. Lamun roh eta urang nan ngaranna di bawah roh aya royan lamun urang keur sare ngalayang tah lain roh royan eta keur sare ya royan tah lamun di atas royan ruh keluar nalika maot tah terus kitu Mas Antren tah kaditu horeng Mama Oco royana eta royana Mama Oco keur disandra ku Raja Jin. Jadi Mama Oco eta di talian Abah Bustami barang datang ke dia cenah ajangan age udur jang cenah eta geus 2 minggu dibaregon Mama Oco na di hiji ruangan di dinya lah di rompokna bari nyokol peso bae jadi sandra ieu royana ku Raja Jin nu mantak disandra gara-gara na kieu Mama Oco keur wiridan saenggeusna wiridan teh Mama Oco keur wiridan aya orai tah 2 dipaehan ku Mama Oco nu hiji mah pae nu hiji teu beunang lumpat horeng eta teh orai jin keur papanganten ti negeri Yaman jauhnya ti negara Yaman begitu eta Mama Oco keur wiridan aya manggil orai atupan orai masuna satu dipaehan langsung dipaehan ku Mama Oco ku iteukna nu hiji mah paeh nu hiji lepas balik tak ka negara Yaman ka negara jin orek eta orai Raja Jin keur bobogohan keur papanganten muncul urang teh mah keur berbulan madu gitu tah disandra roy Mama Oco ayeuna tah kulantaran ieu geus beak Cirebon, beak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jampang, Surade, Lampung, Baywai, Kambas segala. Beak kadu gadung, kadu coke, kadu jurig. Neangan ubar.
teu cager Mamang Oco lelah anak-anak nak kabeh atau Abah Bustomi gak tuh santri biasa tuh cicing bae cenah kiai keur gering ki mah kumaha cenah tah hiji waktu ieu putra Mama Oco ngimpi Abah Bustomi dinya mas santri kerak sabulan leuwih bahwa nu bakal nyagerkeun penyakit bapak anjeun mah santri bapak anjeun kene santri anyar urang Banten sakitu beta impian terus Abuya Bustomi ngimpi jeung Mama Bakri cek Mama Bakri bos jang geura gunakeun ilmu ti mama jadi eta aku tah impian teh Abah Bustomi ngimpi cek Mama Sempur ilmu ti aing geura gunakeun putra Mama Oco ngimpi nu bakal nyagerkeun bapak anjeun mah santri bapak anjeun kene santri anyar urang Banten isuk-isuk tongtrong tilu lah ya tongtrong dua mah delok daek harudang harees bae pan tongtrong tilu tong kumpul kabeh harita santri aya 1.500 nah barang tongtrong ieu kula nampi dongeng riwayat ieu langsung ti Abuya Bustomi keur di Mekah tahun 2002 jadi tanah kula bae kula duaan Abuya anu saja kapal asar kula tah ngurutan jadi kula mah pagaweana ngurutan bae gitu mata teu bisa ngaji ada koki kumis beracun ya kula mah tukang ngurutan bae di Mekah eta ki kumis tah barang tos gitu manjang carita ngimpi anak Mama putra Mama Oco ngimpi Abah Bustomi ngimpi jeung Mama Sempur jadi Mama Oco ge putrana ngimpi nu bakal nyagerkeun bapak anjeun murid anjeun tos be dikumpulkeun santri ditanyaan urang Banten misah digeser urang Banten mah misah kapeukeun peuting cek eta putra Mama Oco kaula ngimpi cek ajanan imam ngimpi kaula bahwa nu bakal nyagerkeun panyakit bapak kula gering bapak kaula syariatna ieu santri anyar urang Banten anjeun urang mana Banten sabaraha tahun di dia tos sabaraha alila di dia satahun lain anjeun di urang mana Banten berapa tahun di dia 2 tahun lain terus tanyaan anjeun urang mana urang Banten sabaraha tahun anjeun di dia 1,5 tahun lain terus mapai Abah Bustomi can aya ieu santri urang Banten aya kene tante cenah aya santri anyar keur ngalauduk dicai panggil belempang koyoto di ruang si beton teh gitu ya barang lempang tah Abah Bustomi anjeun sana mi Bustomi urang mana Banten tos labarat di dia abdi tos sabulan langkung di dia mangga landongan mama langsung Abah Bustomi ke kamar urang Banten kabeh sadak santri anyar eta dak cenah kerang itunya hidung cenah pan hidung baca santri mah nya tapi hidung ge cenah ge buah mangga walaupun hitam banyak yang nunggu gitu persis kayak si beton gitu nunggu ku pamantek terus gitu iya Pak Supir riwayat asli asup jin ya asup ke alam jin ya Abuya Bustomi terus gitu barang terus gitu sholat Abah Bustomi begitu sholat Abah Bustomi 2 rakaat asup ke alam jin sebab ia alam mulki alam malakut malakut ada 2 awas ya alam malakut ada 2 alam malakut eta kita ngarendeng ieu alam jin ieu alam malaikat ieu ngarendeng lamun khawatir 2 kita ieu 2 kieu lain Prabowo nya awas kita kan pendukung Prabowo nah jadi kieu tah 2 alam malakut eta hiji alam jin 2 alam malaikat lamun kapengaruhan ku alam jin jadi dukun anu harewos si anu buka duit si anu nah alam asup kalam jin tapi lain kalam malaikat sebab malaikat rohaniyun
Tah, anu ka asup kalam jin. Begitu asup dipapak, penggawa garulis karaset jin. Garulis karaset. Pokoknya langsung dipersilahkan sidang bedong sidang MPR. Kata, apa ini? Sidang apa? Kata cakap bagus suami. Abah di sidang, kiai-kiaina, ulama-ulamana. Kita ngajajar di hadapan apa? Di hadapan ulama itu. Sampai nyimitan awak, iya ai kasih karum atau kakarak tak. Bari teu diantar ku guru-guru aja apa cenah. Eta rajana sopan, kasep. Eta nu sareng penggawa-penggawan aja gitu. Da ngaranna mencorang patih-patihna gitunya. Doang si Ridho, doang si Beton gitu hara Ridho gitu. Tapi ada itu makar asep jin mampannya, jin makasep. Gelis kan gitu jin. Tah geus gitu sidang anjeun saha ngaran? Bustomi. Tah apa Bustomi dia nempok. Royana Mama Oco di Sandra tadi di. Keur ditalian bare ku motor. Di alam jin teh. Anjeun saha ngaran? Bustomi. Anjeun utusan ti bangsa manusia. Mohon abdi utusan anak. Tah eta tuh bangsa anjeun tuh. Bangsa anjeun teh tuh cenah. Tah cenah anjeun ieu utusan mohon tuh itu cenah dulu baraya anjeun tuh dulur anjeun mohon cenah eta guru abdi cakap Bustomi nu mantap disandra sebab geus maehan anak jelema anak bangsa jin anu tanpa berdosa anu dualil terus sidang buka kitab buka bongat di Abah busuk dikecokkeun ka dieu dikecok keluar mantek keluar jormak cenah. Eta abah jadi ngahulung banget. Kitab dikeluarkeun mantuk ieu itu jeung sajabana. Aduh dalil jin ulama teh jin teh ditu. Teu beres sampai dohor. Sidang ditutup cenah. Dahar heula apa mesti ieu? Dibere dahar. Hah? Ada tambah goreng delang tah cenah. Eta mah make jengkol mah jin kumis beracun. Jina berkumis eta goreng jengkol mah. Tah geus kitu caritana. Beres, tos salat dohor. Aduh dal terakhir apa Bustomi eleh dalil ku itu apa Bustomi. Salah anak anjeun. Di mana anak aing salahna cenah bangsa manusia? Anak anjeun asup ka hiji imah jelema, imah bangsa manusia. Bari teu uluk salam. Asup ka imah batur, bari teu uluk salam. Bari ngarupakeun satoa anu sunah dipaehan cek agama. Oh, ngantukna cek buya. Keluarkeun atuh. Tas Raja Jin. Ya, kami kesalah. Nah, silakan. Hatur nuhun, aya kesalah Mas cenah. Geus anak-anak geus ngajawab mah yang kami cenah rumah salah. Guru anjeun dilepas. Trat lepas ke rantena. Terus anjeun hayang naon cenah Bustomi? Hayang duit, hayang emas, hayang duit 11 triliun, hayang emas 100 ton dikirim ke kami. Cuma cakap Bustomi, kam ulama teh hayang nanangeun, emas ulama teh hayang, gitu. Duit ulama teh hayang, ulama pangdoakeun ku anjeun jeung anak keluarga anjeun, kula hayang dibere ilmu anu manfaat. Waduh eta Raja Jin. Oh, hayo aminan ku kabehan. Amin ngadoa. Oh, ngadoa eta Raja Jin beres ngadoa. Oh, abah diciuman. Ieu guru Raja Cina. Ku eta anak batur nuhun cenah. Ngan kieu bae Buru Bustomi cenah bisi anjeun engke nyieun kobong, hayang boga imah, ieu kodena nelpon ka kaula. Dikirim ku kaula. Hayang mau sayang naon? Embung cenah Bustomi. Ulah. Sabab sabager-bagerna jin lamun urang wijin bakal ngaganggu ka keluarga urang. Bakal anak diganggu. Diheureuy ya. Jail pan jin mah. Iseng. Iseng nang tadi Ustaz Jimmy noelan susu gitu ente itu. Nah, pengen noelan jeli gitu dah. Nah, barang tos gitu beres. Mangga, Ustaz mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja Jin. Ngan diberi kenang-kenangan batu bareng. Nah, ieu burung cenah Bustomi kenang-kenangan lah. Ah, mangga cenah kenang-kenangan mah. Enggak ada kenang-kenangan batu bareng. Batu mangan teh. Di Raja Jin.
Beres. Apa Bustami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Rodiah ngagokan baiknya. Mina, atuh madana salaki gitu. Aing ngagokan aing bae bukan kerja ramah. Eta deh supir angkot, anjing reda kunaon gitu. Oh, ngaco. Ampun yang kewaham deh. Terus atau cari beres sih sedik deh. Terus gitu Abah Bustami harita ngadoa ke Gusti Allah keluar di alam jin. Truk Mama Oco penduaan bae jangan Abah Bustami di kamar atau di kerja bae Bustami nama bae terlempang royan nu gitu barang truk lo apa keluar atas. Nah Mama Oco sadar anjeun anu ngalapaskeun kaula mohon Mama saha anjeun nami Bustami Mama urang mana anjeun urang Banten terus lami di dieu apunten Mama nembe sasase satengah ilmu Mama doa Mama tumpul ke anjeun kabeh Bustami langsung masa langsung curi Bustami entos wih tong ngaos alfiah di Mama ilmu Mama tos ditempelkeun tempelkeun cukup Bustami harita Abah Bustami geus katala alfiah ngan paham Bustami anjeun nyurah alfiah doa Mama ditumpulkeun anjeun jadi jelema gede di Banten berangkat Abah Bustami langsung pada itu ngaranna tita uwi berangkat uwi ka kulon heulan cek Abu Ya Jasuta bos ka Jawa teh heulanan ngalaman heula ka Jawa berangkat langsung ka mana ka Kaliwungu deui di Kaliwungu menuju ka Salatiga Amuntilan di dinya aya riwayatna deui di Muntilan aya riwayatna di Salatiga aya riwayatna di Kaliwungu mah aya bioskop, aya geng noh gagah. Wah, begitu iya bioskop, begitu ada harapan pesantren pada ngaganggu iya. Cak Abu Ya Dimyati, bos, kumaya, kumaka idimnya kalau dia mereget aku kurang. Ayo siap jadi penting jam 2, dia kesalat. Dikatik gua Abu Ya, murah gerata bioskop. Itu gua baca santri, ilmunan nu turun eta mah kaki kumis beracun. Digebrak kejo atau apa? BAKB semuanya. Nah, jin, tak kieu barang di Mekah teh ya. Jol aja acap ke pertengahan dongeng. Abu Ya, cek aja acap aya keneh eta wiridan enam. Kurang. Pan Mama Sempur harita langsung eta wiridan abah sakit poho deui. Pan cek Mama Sempur digunakeun sakali. Digunakeun cek Mama Sempur. Eta Abah Bustami ngebleng naik ke sini pokoknya menawan eta wiridan aing naon gitu sabab kena bisi iseng mun kudu aku bisa beracun buah meuli mobil Alphard meuli mobil pil bayar bulan naon barunya maksa nama eta mau maksa nama eta juga supaya bulan puasa kapan terus kapan mobil tujuannya mah bikin ngaos gitu banyak sanes bikin naon atau diantara nanti mah biasa bae bikin plik atunya mohon teman kanggo gilir gitu atu kira gilir badan TKDH biasa nah artina di alam dina dongeng ieu kesimpulanana nah tadi tak perjalanan seorang calon ulama kos gitu tah masantren ka Muntilan masantren ka Salatiga tah masantren ka Tuban masantren ka kitu ka mana ngaranna tidak suki Karembang ka Lasem Lasem nah eta wajar atuh leumpang ngomong naon lu bang ini ada ngomong bilabal mohon apa sih kita suki mohon mengalila dunia dia dah selawat orangnya jadi Abah Bustami kasempur leumpang nu kuari mah kiai kumis beracun masya Allah Pak Supir ya eta Abah Bustami kuliah di Jogja kuliah barang kuliah di Jogja menang 6 bulan curhatan Pak cenah pura abdi jangan ngaji tetemu abdi kuliah
cek Abu Stomi. Terus kita pulang, dibalas ke baju lamun, ke baju aja sudah lamun. Dia kuliah, semet dia baca ngaku papakai. Dunia akhirat aing lupa. Dia akhirat kuliah muda kain dia. Atau ya di anak usah dimilih ikut hayang masantren ku biaya pan. Atau anak disiksa ya juga apa. 3 bulan dikirim tadi kiriman. Atau batur kiamat alam dunia. Itu Tuhan yang ada di anak nah. Udah atuh gawa bekal sana. Gitu. Belok kakek deh, pasti kakek deh. Oh. Nah, orang kayak riwayat Mama Suhaimi. Insyaallah sakedik ditambahan ku GPI nambihan riwayat Mama Suhaimi pada rincang. Kanggo salajengna naon anu sok matos di rumah ku saeuna urang kepungkur Mama Yusuf ya kisah pai nerangkeun. Waktu serang tempat mangga untuk guys salam kuduk. Salam.